kesan Bang Emuk. Cih, wah itu budak nu tolong situ, sini. Oh, tanya wae tuh udah aing lapar atuh. Kalau dirasa eta jalma, korek meuli. Ditanya ke urang ka kamu coba umak kamu. Kehet teh. Bos. Jalma itu mah tuh ribut. Naon sia ngajak ribut ka aing? Asing, eta kadengeun keneh wae geus jauh ge. Sabaraha frekuensina eta ceulina kadengeun keneh. Henteu abi mah ya, badalah deui. Bos. Hah? Kita dalam pangan wae aing lapar atau kemana kita lieur yeuh. Lapar. Aing sarua lapar. Tuh, mie ayam bakso si Madu. Oh kumaha? Cang mie ayam we. Ayo tuh. Mie ayam. Ayo. Beli bos. Ieu ka apa hiji bos? Punten. Kumaha mana we, A? Ya, mie ayam semangkok, Bos. Nah si Obot atuh daleg aing. Pak aing sarua itu jam lapar. Sugan aing teh sia lain jama. Terus aing kecewa lah sebagai ya mah. Kudu dua. Oh, dua ang. Oh, mohon. Siap, A. Di atas lah kalabatnya. Kayak cong di damel lah. Ang, ieu ladaan sadaya. Nu abi mau ulah di ladaan. Burik, mana yang lada? Oh, nyaho tuh. Yang tuh mah aing kena ngasaan. Sama maksud aing teh sok ngerakeun kitu. Maksudnya di ladaan ulah. Sama beungeut sian ulah da mah. Nggih, buat obos sama ada aing nurut ge. Terus sok buru di ladaan mah. Wah, sendiri betul. Wah, nyuri beuteung sama juga beuteung ucing atuh sama. Berarti enggak ada anak. Iya mie ayam unggul atau tapi mie ayam bakso, A? Mau abi mau di basuhan, Ya. Mana di basuhan mah itu? Tanya wae, atuh sok we ku masih mangna we aing atuh. Sing bener ulah sok ngerakeun yeuh. Arek moal kete aing teu make baso sia aya. Nah, aing masih mangna make henteu garep teuing. Si Burik mah make baso. Oke, siap, A. Ya balik diamin atau tapi di kuah. Mau abi mau di kuah, Burik, si aing di kuah diamin. Bos tanya wae bos. Lagi irah aja dina ieu tanya we. Geus di kumaha we mang bebas. Asal teh jadi we. Lapar sia. Itu tadi ke aing ah. Terus si Burik mah kumaha amal we, urang ulah di kuahan. Oh, iya, A. Siap. Ini dimakan di sini atau dibungkus, A? Yeuh, mah, urang mantap di dieu teh. Urang teh dah. Yeuh, mah. Buat kita tanya nih. Buruk. Aku mau tanya wae kumpul we. Apa sarua kan aing nanya sama aing teh ih. Tanggung jawab. Pokona dahar di dieu we geus itu. Oh, di sini. Ini bumbunya mau dipisah atau disatuin, A? Ya bos, mending ini atau sing ada dia lamun teu ilujeng aing centang uluna. Itu yuk. Ya, Mang, hampura pisan, abi teu jadi meuli. Ya, ku sabab di dinya loba tanya pisan. Nyeri. Oh, udah tanya wae kesan Bang Emuk. Cih, wah itu budak nu tolong situ, sini. Oh, tanya wae tuh udah aing lapar atuh. Kalau dirasa eta jalma, korek meuli. Ditanya ke urang ka kamu coba umak kamu. Kehet teh. Bos. Jalma itu mah tuh ribut. Naon sia ngajak ribut ka aing? Asing, eta kadengeun keneh wae geus jauh ge. Sabaraha frekuensina eta ceulina kadengeun keneh. Henteu abi mah ya, badalah deui. Gusti, usum hujan, mani kana motor kieu. Oke, bangga. Rarujit. Gusti, ledokna ampun, teuing rarujit usum hujan teh. Ngapel. Cur deui. Anjir, sini nih Rabi. Kok aing digawean diledokan deui ku aing mah. Nah. Astagfirullahaladzim. Nah, ieu kapantos rapi geus diepel ieu teh, rapi. Nah, ieu ledok deui. Cokor saha sih? Aing kudu ngepel deui. Bina-bina teuing teh dodol cokor teh. Tapi dol eta. Astagfirullahaladzim. Saha teh mangkeluk na ieu. Ampun teuing. Puas anjing ledok deui kop dah lepok mama Rabi. Ampun Gusti ieu saha makhluk nah geus ledok deui. Kabina-bina teuing. Nasib meureunnan. Keun we. Dan jaga-jaga teuing lah. Sia we nya kotoran
Tembok kurang teh. Teu jaga-jaga teuing, tah geningan koplok. Hampura, Mak. Hampura belas sia, atuh mah yang digeol ku aing. Muk mah di Jawa mah kamu.